Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli bih. Bab maf'ul bih. Ayeuna nama pembahasan tentang isim anu dinasobkeun nyaeta maf'ul bih. Wa huwa al ismul mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Wa huwa sareng ari maf'ul bih al ismu eta isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi yaqa'u anu tumiba bihi kana eta ladzi naon al fi'lu fi'il. Hari maf'ul bih teh nyaeta isim anu dinasobkeun anu tumiba kana eta ladzi teh fi'ilna. Jadi si fi'il keuna ka maf'ul bih. Jadi anu jadi sasaran tuhnya. Maf'ul bih teh upama dina bahasa Indonesia mah sami sareng objek. Giraya contona. Nahwu darabtu Zaidan. Seperti darabtu Zaidan. Kaula neungeul ka Zaid. Kan Zaid teh jadi sasarannya. Zaidan. Jadi sasaran doroba neungeul fi'il. Matak jadi objek. Darabtu Zaidan. Zaidan teh maf'ul bih. Cek tadi kudu nasab di dieu tanda nasabna kunaon? Ku fathah Zaidan. Sabab isim mufrad. Coba ayeuna Zaidana ku tasniah sobi. Darabtu Zaidaini kan kudu nasab. Tunya tasniah makan nasabna kunaon? Ku iya. Sok ayeuna jamakkeun Zaidna. Darabtu Zaidina kan keur nasabnya maf'ul bih. Kudu nasabkeun darabtu Zaidina. Jadi darabtu Zaidan, darabtu Zaidaini, darabtu Zaidina. Ta eta lamun muzakkar. Cobi ayeuna muannasna nya. Misalna muannasna ku laqitu Hindan. Lamun kertasnya kumaha? Laqitul Hindaini. Laqitul Hindati. Laqitul Hindati sabab jama muannas salimah tanda nasabna kunaon? Ku kasroh. Laqitul Hindati. Jadi ti. Jadi kudu apal masalah ditandai ropa nasab jeung opadna teh. Lainna misalna ka kunaon ku isim 5 nya, nah isim 5 sok darabtu akhoka. Darabtu kaula neungeul akhoka kadulur anjeun. Akhoka keur nasab tanda nasabna ku alif sabab isim 5. Misalna ku kata lain laqitu abaka. Kaula mangihan ka bapa anjeun. Laqitu abaka. Misalna ku isim ghair munsharifnya. Laqitu rijalan. Kaula papanggih jeung para lalaki. Laqitu rijalan. Jamak taksir kan rijalan teh tina naon? Tina rajulun. Rajulun rijalun. Jadi rijalan. Laqitu rijalan. Misalna kaula muka panto. Naon basa Arabna? Patah tu baban. Patah tu baban. Tah misalna ayeuna cobi di hijikeun jeung imah. Kaula muka
pintu rumah. Jadi kumaha? Fatahtu babal baiti. Nah itu. Lamun sakola babal madrasati. Ayeuna kaula muka pintu-pintu masjid. Oh. Fatahtu babun naon jamak taksirna? Babun abwabun. Nah, babun abwabun. Jadi fatahtu abwabal masjidi. Taina contoh lain, Roki betul parosa. Roki betul parosa. Kaula tumpak kuda. Tajri maf'ul beta al parosa. Al parosa teh tanda nasabna kunaon? Kupat ha. Sabab isim mufrad. Tentunya isim mufrad. Wallahu a'lam bishawab.